santri untuk negeri. Ayo mondo ayo. Wajib ka para barudak nyatana migawe ahlak nu alus supaya engkena mulus. Mun jalma alus ahlakna jalma kabeh bakal suka. Boro-boro ning manusa Gusti Allah oge suka. Lamun budak masih leutik giatkeun ku urang didik kana jalan anu sae supaya teu teuas hate. Ciri budak tata krama ngamulyakeun ibu rama jeung ka pirang-pirang dulurna reujeng deui ka guruna. Jeung ka pirang-pirang jalma nu leuwih luhur pangkatna jeung leuwih luhur elmuna jeung leuwih luhur umurna. Jeung najan ka budak TK tapi na tetep asihna tarata kabur jalmana tawado dina ahlakna.